Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Detrisia Tiffany dari kelas 12 IPS 1. Ingin membacakan berita bahasa Sunda tentang situs anyar Batu Pasanggerahan. Situs anu hiji ieu mah mimiti kapaluruhna ti narasumber Guru Gunawan di salah sahiji sekolahan di Sumedang. Kitu nurutkeun tim penulis nu dipupuhuan ku Profesor Dr. Nina Herlina Lubis, Ketua MSI Jabar dina dinten Senen 2 Maret 2019. Data awal kapendakna ku para panaliti tina compact disc nu isina tetela potret-potret hiji pasir jeung batu-batu alamna nu keur dieksploitasi ku hiji parusahaan. Pasirna ngajeger di saleureuma Desa Pasanggerahan Kacamatan Sumedang Selatan. Sisi jalan raya belah katuhu kira 300 meter sabada SPBU Samoja. Saenyana ari ngalianana mah geus rada lila tina batu-batu anu kakali. Batu-batu alamna teh ukuran panjang kurang leuwih 2 meter, sisi 40 cm. Tina potret-potret katingali yen ieu paesan ngandung rupa-rupa batu. Di antarana pilar-pilar batu nu rek sarua jeung menhir, tapi sanajan kitu, hiji menhir teh batu alam nu geus diolah ku manusa keur rupa-rupa kaperluan upacara. Boh nu aya tumalina jeung wangunan teras umpak. Boh menhir anu mandiri nu ngaleungkepan altar batu. Dina kasus kieu bisa dikaji ulang naha di tempat ieu teh aya situs nu corakna megalitik sejen jeung batu-batu nu susunanna sarua jeung batu-batu alam nu saperti tadi. Turta salila ieu dikaramatkeun ku rayat sabudeuranana. Upama bener kitu, bisa jadi ieu kawasan jadi sumber batu-batu nu nyusun wewangunan teras umpak. Atawa umpak kapanggih paparabotan tina batu. Ku kituna bisa jadi ieu pasir memang bengkel tina hiji situs nu corakna megalitik. Dina hal ieu perlu dilakukan panelitian nu leuwih jero deui pikeun nangtukeun naha ieu pasir teh bener situs atawa lain. Lian ti kitu dilaporkeun oge ayana batu korsi di Dusun Pasir Peti, Kelurahan Pasanggerahan Kacamatan Sumedang Selatan. Nurutkeun sumber lisan disebutkeun yen aya batu korsi sanajan bentukna jiga korsi, tapi teu bisa didiukeun ku manusa jeung diliwatan ku sasatoan. Upama aya nu ngadiukeun, jalma anu ngadiukana moal bisa nangtung deui, kitu deui sasatoan nu ngaliwat taluhureunana bakal labuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.